Jadi ketenangan, kabungahan jeung kebahagiaan ukuranna lain boga jeung teu boga. Lamun kitu meureun teu adil Allah teh. Kabeh jelema bisa ngaraih ketenangan, kabungah jeung kebahagiaan. Nalika eta jelema geus bisa cicing dina karidoan Allah. Lamun Allah ridho ka eta jelema, jelas jelema pasti bungah jeung bahagia. Di mana ayana ridho Allah teh? Ayana ridho Allah teh lain dina kaboga jeung teu boga, tapi ayana dina kayakinan, kataatan jeung kapasrahan ka Allah.